Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra kaum dangu tepang dangu deui sareng Mang Barna. Urang ngadogeng deui nya mitra. Naraskeun hancagarapan Mang nu katuna waktos dinten kamari. Carios kalayan judul Pasukan Siluman Haji Prawatasari. Upami teu lepat hancagarapan dongeng Mang nu katuna waktos dinten kamari parantos dugi ka Nyiradiah teu sudi sukuna dirawel ku leungeun maneur gentong anu nyarubak nya kasar jiga sasangaleun teh. Atuh supaya sukuna ulah karawel Nyiradiah kapaksa metot deui sukuna. Kituna teh bade ngajumpalik sababaraha kali. Tah upami teu lepatna parantos dugi ka dinya. Kumaha telasna? Mangga urang sami-sami lajengkeun deui mitra. Sok kabarayun. Sadayana. Mitra kaum dangu sabot awak ngajumpalik sapasang leungeunna ojah nyieun gerakan siut plak pikeun kasakitu kalina serangan Nyiradiah teh bisa kapengparkeun ku leungeun maneur gentong. Ngan ku sabab serangan Nyiradiah teu eureun-eureun atuh ayeuna mah manehna teh kapaksa teu bisa ngulinkeun sangeunahna. Eta teh saprakarasa aya serangan-serangan Nyiradiah anu bakal ngabahayakeun lamun teu disanghareupan ku gerakan-gerakan anu leuwih dari ama. Manor gentong ngagorowo basa pigeulangna katajong ku tungtung suku Nyiradiah. Teu dedekeun ka mata komperkeun leungeunna, tapi serangan suku Nyiradiah teh manehna ngeujung karasalinu kana urat pigeulangna. Mang Udin. Sededek dinar kus dinar. Lumayan ya. Ari geus kasarang maneur gentong teh mimiti amek asa diunghak. Kurang ajar, daerah bebeliar, nda bisa disabarannya. Awas ya rasakeun, mun sia kacang galak, sia bakal ampun-ampunan. Ku sabab ku aing mah taya kawal sia, aing mah beunang mah sia ditangkalakeun, didedetkeun ku aing sia. Ayo rasakeun sia. Cek manor gendong ngancam-ngancam. Panona beuki bolotot jeung sorotna semu beureum. Kakara oge nyarita kitu. Manor gentong mah geus nyebrut ka hareup. Leungeun manor gentong nyieun sababaraha kali gerakan. Leungeun anu kenca sigarek neungel kana beungeut. Ku sabab kitu Nyiradiah geuwat miningan beungeutna ku dampal leungeun katuhuna anu meber muka, tapi tetela eta teungeulan teh ukur pura-pura. Sabab serangan anu sabenerna mah digerakeun ku leungeun katuhuna, tapi lain serangan teungeulan. Ieu mah gerakan anu ngaharib-harib kana teu adeuh jeung cunihin. Eta leungeun katuhu manor gentong teh nyaliwang kahanapun bujal Nyiradiah. Kahanapun beja Nyiradiah, ki gerakan teh eces, rek ngarangeum tarang baga Nyiradiah. Kurang ajar, dasar lalaki awah. Mitra kaum dangu, awak Nyiradiah rada dongko. Malar tarang bagana henteu kacawel ku manor gentong.
Tapi tetela gerakan nyawela kahana apa ukur tipuan deui. Sabab ari anu asli nama leungeun kencana anu malah nyawela gade Nyi Rodia. Dioleg sarupa kitu. Nyi Rodia reup geuneuk rai pias, heu bakating ku amek minangka pamalesna suku katuhun Nyi Rodia ngabetrik ka hareup. Hiuk cedak. Allah. Manor gentong ngagerung deui wae. Sabab darangna beunang pisan mani nangel. Betrikan suku anu kadua ampir keuna lamun manor gentong henteu jujur lalitan sababaraha kali mah. Ngarasa geus 2 kali kabeunangan, manor gentong mimiti ngagugudag nafsuna. Ayeuna mah manehna teh teu asa-asa narajang ngadeuketan Nyi Rodia. Panarajangna estu galak kacida sabab sapasang leungeunna ngaluarkeun tanaga jero mani lilimungan. Ya. Saenggeus manor gentong ngaluarkeun pangabisana, ayeuna giliran Nyi Rodia anu kateter. Supaya manehna salamet tina pangroga halaman manor gentong, Nyi Rodia kapaksa kudu babalicetan ka ditu ka dieu. Untung bae sadaya teh leuwih neulekeun ka Nyi Rodia malar ngalatih elmu nyingcet belut putih. Tak ieu teh sabangsa ilmu jang nyinglar panarajang musuh. Ilmu belut putih teh nyaeta gerakan-gerakan anu ngutamakeun hitungan lengkah. Kusanaya mah saban gerakan serangan teh geus kaukur kumaha gilekna jeung kumaha leokna. Kusabab sagalana geus kaukur, kumanehna dijieun jeung diciptakeun gerakan-gerakan panyinglarna. Namatak basa manor gentong nyieun gerakan anu sifatna nyerang. Nyi Rodia mah babari pisan ngabalicetna teh. Monggoh matak beuki namahan panasaran keur manor gentong. Kumahan teu rek panasaran sabab gerakan endah anu ditembongkeun ke Nyi Rodia teh mani ngahudang birahi. Basa ngabalicet ka sisi jeung kagigir, ka kenca jeung ka katuhu oyagna awak Nyi Rodia teh munguh matak ngageterkeun jajantung. Heh, kumaha teu rek kitu atuh da. Awak Nyi Rodia teh sakitu sampulurna dedeg sampe rupa hade jeung matak gemes anu ningali we sadadek abang si pahit lidah. Marukana sabenerna mah ieu gerakan teh henteu matak ngahudang naon-naon. Saupama anu ngagerakeunana lalaki mah sanaya oge tengah aja nyieun gerakan-gerakan malar birahi lalaki muncul. Ari sababna da sanaya mah teu nyieun gerakan keur awewe tadina oge. Ngan meureunan gulak gilekna awak awewe leuwih endah jeung leuwih ngahudang birahi batan mun anu gulak gilek babalicetan teh ukur lalaki. Untung sakitu ge Bahrowi nya disebut untung teh Bahrowi eta manor gentong leuwih kataji ku gilekna awak sampulur tibatan hayang ngaroga hala. Atuh kusabab kitu Nyi Rodia teh bisa leuwih ngajaga kasalamatanana sabab serangan manor gentong jadi teu pati bahaya. Padahal
lamun manor gentong teu kasima ningali kagelisan Nyi Rodia. Manehna geus tita tadi bisa ngakalakeun Nyi Rodia. Nyi Rodia teh sabenerna mah ukur tapis nyingcet dari Malik nyerang mah tacan pati alus. Buktina sababaraha kali manehna nyieun gerakan nyerang, ukur sababaraha hiji anu hasil mah. Rereana mah ukur gagal jeung gagal. Dina sakalinakeunna henteu matak mawa bahaya keur manor gentong. Saenggeus nyaho Nyi Rodia teh pangabisana henteu pati hade, manor gentong mimiti nyeleukeuteuh seuri bari ajrag-ajragan. Manor gentong ningker Nyi Rodia kawas ucing ngulinkeun beurit. Hiat hai. Da mau nyerang ka balebadinya. Hoya. Hai. Nah kadinya hoya. Cek manor gentong ngulinkeun Nyi Rodia. Nyi Rodia beuki amek asa dioreg. Kusabab kitu gerakanana digancangkeun. Leungeun katuhuna nolobos ka hareup rek nanyok gado manor gentong. Nyaho gado na rek ditonyok, manor gentong geuwat meberkeun dampa leungeunna dipake miningan beungeut. Nyi Rodia sadar, yen lamun peureupna terus narobos, tang teu bakal dipapag ku dampa leungeun manor gentong. Malah mah Nyi Rodia oge geus ngajudi, lamun peureub manehna narobos pasti bakal ditewak ku manor gentong anu geus siap hareupeun beungeutna. Tapi sanajan sadar bakal pikitueun, Nyi Rodia geus teu bisa narik deui tonjokanana. Sabab ieu teh tanagana dipolkeun kabeh ku sabab kitu manehna oge geus teu bisa kukumaha deui. Tapi hate Nyi Rodia kacida heranna. Sabab leungeun manor gentong anu tadina meber hareupeun beungeutna teh ngadadak dicingcetkeun bareng jeung aya sora anu maledog. Batak. Manor gentong ngagorowok sabab kana leungeunna aya batu anu dibaledogkeun. Kusabab leungeun nyingcet atuh beungeutna teh sasat teu kapindingan. Barang peureub Nyi Rodia narobos, teu antaparahkeun bisa marinangel kana cukang irungna. Pikeun kadua kalina manor gentong ngoceak ku tarik-tarikna tonjokan. Awak manor gentong oge meninggal bangkieung ka tukang. Gebro, labuh teu bisa hudang deui. Nyi Rodia heraneun, manehna nilik-nilik leungeun sorangan. Malah cek geurentes hatena nya gitu. Tanaga aing teh ngadadak badag. Panasaran, naon pangna manor gentong teu usik deui manehna nyampeurkeun awak manor gentong. Basa dipariksa horeng sirah palabah punukna teh baruh jeung getih wuwungan. Nyi Rodia heraneun, pikeun ka sakitu kalina manehna nilik-nilik peureupna. Cek geurentesna deui nya kitu tanaga aing teh kacida gedena. Piraku sakalina nyok si gentong teh kojor ku aing. Hecek hatena masih keneh bingung. Sabot keur bingung kitu. Ti jauhna hawar-hawar aya sora gegeroan. Ngageroan manor gentong. Gentong, gimana sih ya gentong? Hati-hati euy. Paurang bakal aya marep narajong. Ceuk eta sora. Mitra kaum dangu tur henteu kungsi lila kurunyung aya lalaki jangkung begung. Kumisna cokrom. Sasya, jang kunaon deui?
Manor gentong yang saya teu wala kaya. Ceuk eta lalaki begung teh. Sia saha, kidogo lain. Nyero dia malah malik nanya. Kadon malik nanya. Heueuh sia, aing ngaran Kidogol mah, dari karahaon kitu. Ceuk Kidogol bari ngalengkah nyamperkeun. Samemeh Kidogol tepi. Nyero dia mah geus meulaan arajang ka hareup. Hiat, betak. Aya sora ngabeletak 2 kali. Dituturkeun ku ngajolna awak Kidogol. Tarik-tarikna ngajol ka tukang awakna nengardahan kai tarik pisan. Ulah hek, hos deui Kidogol oge palastra. Puguh we hate nyero dia hate. Manireuwaseun pisan. Pereupna diulak-ilik deui. Kituna teh bari ngagarentes dina hatena. Nah dijieun tina beusi kitu pereup aing teh. Sakali nonyok sakali kusek be. Anak itu hebat pisan ilmu nu dilatihkeun ku si Amang ka aing teh. Ceuk garentesna Nyiro dia atoh aya reuwas reuwasna da teu puguh make nyilakakeun jalma sadua-dua. Bae bogan sia duaan mah jahat tah. Wawalas kana telenges teh. Eta sia tukangnya campah awewe. Modarna oge ku awewe sia. Ceuk Nyiro dia nyarita sorangan. Sanggeus luak liuk bisi aya anu nganyahoankeun. Nyiro dia gura-giru ninggalkeun eta pakarangan. Ayeuna anu dijugjug teh imahna Tuan Hendrik. Rada anggang ti lemur tapi sararea oge nyalaheun. Basa tumanya ka urang kebon langsung dituduhkeun. Itu tuh litung lemur Tuan Hendrik mah. Nganyai teh bet dulu asalan telebar kana awak lamun mah sia butuh harta. Aduh digawewe sing Junun mentong ngamulah malih awak jujualan ka Tuan Hendrik. Buaya darat dulu eta urang bule deh. Ceuk aki-aki anu keur digawe di kebon. Aki kami mah lain rek sosoro hirup ngajual awak ke si bule. Tapi sabalikna rek ngarah-ngarah nyawa eta bangsat dengekeun ku Aki. 2 bagundana anu ngaran Manor Gentong jeung Kidogol. Ku kami geus diperenan. Mun maranehna geus eueuh susugana nasib urang lemur teh kajaib. Ceuk Nyiro dia bari delak canggeng. Gagah pisan. Tur saliwat mah manisiga jawara. Demi ngadenge eta omongan si Aki teh mani calangap nemongkeun gugusina anu remong eueuh huntuan. Bu. Orang zaman teh geus maju geuningnya. Awewe saleutik-leutik kawas kieu mani bisa ngelehkeun jawara Ceuk si Aki mani curug-cerek. Letik teh naonana Aki ulah ngahina ka kami. Ulah abongkeun Aki lalaki ngaleleceh ka awewe. Ceuk Nyiro dia kasigeung. Ari hiana ku babarian amek geuning. Aki mah nyebut letik teh pan mun dibandingkeun jeung pangawakan lalaki mah awak sia teh sakitu leutikna. Leutik, lengik, remes, gelis deui. Dasar aki-aki cunihinnya abong lalaki. Sanajan geus aki-aki ge cunihin we. Ceuk Nyiro dia bari ngajengkat ini. Eta dipuji ngadon nyebut cunihin. Adawanya kitu aing teh cunihin. Nya aing cunihin. Ya teh gara-gara minang ngadengekeun tukang dongeng yang sok cunihin. Mun aing teh ngora keneh sabarna mah yeuh. Omong si Aki nyarita sorangan bari ngored tutubuhan. Tukang dongeng jadi kasamer wae ini dra waranya. Mitra kaum dangu caturkeun sanggeus meunang sababaraha lilana leumpang. Akhirna Nyiro dia anyog ka pakarangan Imah Gede Jangkung anu nyang hareupan pakarangan kacida legana. Nyiro dia mah geus teg bae nyangka yen ieu teh imahna Tuan Hendrik. Angot basa manehna mireungeuh yen di pakarangan imah
loba jawara keur karumpul mah. Nematak nyangka yen aya jawara keur karumpul teh. Ku sabab Nyi Rodia mireungeuh loba lalaki anu dibaraju hideung, diiket hideung, bari awakna sembada jeung beungeutna karereng pikasieun. Pimitina mah Nyi Rodia teh maneg mayong. Ngalawan musuh saurang teu jadi soal. Tapi eta lamun anu rek dilawana jumlahna welas-welas. Malah 20 urang nah manehna bisa moal ngayonanana. Ngan sabot Nyi Rodia mikir kitu, kumpulan jawara anu jumlahna sakitu reana teh siga anu keur tatan-tatan rek iyang ninggalkeun pakarangan. Rek iyang ka mana? Batur jenuk balarea. Ayu ulang papak bungsu anu rek kacaukeun lamun teh. Ceuk hiji jawara anu kumisna kanel jeung halisna ngajedig si galenta. Hayu serbu mani saur manuk, mani handaruan. Ceuk batur-baturna. Saenggeus gogorowokan kitu. Buriak bae eta barisan jawara teh ngabring. Ari ngabringna teh kapalebah Nyi Rodia pisan. Malah ceuk hate Nyi Rodia beu palang siang aing teh geus katohyan ieu. Da buktina Tuan Hendrik teh geus ngeprik balad sakitu lobana. Ceuk hate Nyi Rodia. Kaduhung aya, gimir aya kaduhungna. Bet mawa karep sarangan. Ngagugulukeun teuing nafsu. Padahal lamun nyerang ka dieu menta dianteur ku sanaya mah meureun moal gimir kieu. Nyi Rodia teu kaburu lila mikir. Sabab abringan teh geus tepi ka hareupeunana. Samemeh disentak ku musuh, Nyi Rodia teh geuwat miheulaan. Sok sia rek naon? Hah, degekeun ku sia kabeh. Si Gentong jeung si Dogol ku aing geus dipaehan. Bisi ti antara sia geus bosen hirup. Hayo, maju ka dieu. Ceuk Nyi Rodia bari pasang kuda-kuda. Basa Nyi Rodia pasang kuda-kuda batan amak welas-welas jawara teh angur ting parlong jeung papada baturna bangun anu ngingu kaheran. Tanghor, hade sia Tanghor. Ceuk salah saurang jawara anu leumpang panghareupna. Aya naon? Kurunyung di tukang jalma penek leutik huntuna Tonghor. Anu majar ceuk si aya mau ngamuk gajah meta teh. Nah ieu manggeukna awewe saurang jabalangi geulis nya ieu ngan saurang. Ceuk jawara nuduhkeun ka pelebah Nyi Rodia. Bisa jadi ieu teh pamajikanana tawa baladna, tawa anakna, atawa alona, tawa nyalah. Nu penting mah kalau teh datang marah bahaya gitu. Ceuk si Tonghor teu puguh nyaritana. Saenggeus ngadenge si Tonghor nyarita kitu, sarerea ngareuteup ka Nyi Rodia. Nya kitu sia teh geus maehan si Gendong jeung si Dogol. Teu salah, memang kami anu geus milampahna. Sok, bisi sia geus bosen hirup, kareup, montong saurang-saurang. Sakalian we maju ka dieu. Ceuk Nyi Rodia nulak cangkeng jeung anggrang pisan. Mitra pikeun ka sakitu kalina maranehna teh ting parlong jeung papada baturna. Sia ceula maju ka itu. Jawara teh nitah ka anak buahna. Ari anu dititah teh ngadon merod deui. Sok atuh sia anu awakna sembada maju lawan eta bangkelu ka awewe teh. Jawara nitah di kana sejen anu awakna janggung badag. Aya ku heran manehna oge bangun anu sieuneuun. Urang ajar sararea sieuneuun ku bikang. Ayo rembug sararea tuh. Ceuk si Jawara bari miheulaan mesat gobang. Ari geus dipirucaan kitu mah sararea samiuk mesat gobang. Sabrut. Punten ngacaya. Sabrut we narajang ka hareupeun Nyi Rodia. Ningali welas-welas jalma nyambrut bari mesat pakarang
anu sareukeut hate Nyi Rodiah ngarasa seber. Ngan sanajan kitu manehna boga rasa percaya diri sabab Ki Dogol jeung Manor Gentong oge sasat babari pisan ngelehkeunana teh. Atuh mireungeuh pangalaman anu geus hate Nyi Rodiah teh mimiti dibere ludeung ayeuna mah ludeung we. Basa aya serangan Gobang narajang pangheulana. Manehna ngagerakeun awakna ka sisi. Pericet. Serangan Gobang teh bisa kapengparkeun sameh nu boga Gobang sadar leungeunna ku Nyi Rodiah teh ditongtak solonton kubra. Wah! Ditongtak teh ngagoak sabab beungeutna nyungseb kana taneuh. Serangan kedua datang ti gigir, hiuk. Sabab awak Nyi Rodiah ngabalicet tapis pisan, eta serangan teh ukur ngeplos. Baratak, Nyi Rodiah ngarasa heran. Sabab samemeh manehna neungeul ari sora anu ngabletak mah geus miheulaan. Malah bareng jeung eta jalmana teh ngagoak nyerieun. Baratak. Kadenge seorang ngabeletak anu kadua kalina nu ieu mah eces. Alatan perut Nyi Rodiah anu cikene manyok pipi musuh. Bangkyung gebru. Sakedapan mah batur-baturna teh reuaseun. Sabab meureun teu diduga samemehna lamun Nyi Rodiah dina sageprakan teh geus bisa meruhkeun lawan. Ngan teu kungsi dilatih eta maranehna siga anu mimiti percaya yen bisa jadi cenah ieu awewe teh baladna musuh anu nyerbu ka maranehna. Buktina saenggeus mikir sakedeung mah sarerea susurakan. Amal-amalan tewak cenah musuh. Tewak tewak. Meni saur manuk. Atuh buriak jalma walas-walas teh mubrut nyambeurkeun jeung ngepung Nyi Rodiah. Kituna teh bari serung-sereng ngalugas bedog jeung Gobangna. Hiuk. Gobang jeung bedog maniting sariet nyabetan awak Nyi Rodiah. Anu diarah pati teu cicingeun kitu bae. Nyi Rodiah satekah pola ngagerakeun awakna luyu jeung gerakan-gerakan anu dipapagahkeun ku sanaya. Elmu nyingcet belut putih teh tetela hebat pisan. Sabab saban Nyi Rodiah ngabalicet saban lolos tina panarajang Gobang jeung bedog. Hiat. Aduh, kurang ajar. Ada iblis mana lingas-lingas euy. Ceuk sababaraha urang jawara anu ngabubat babitkeun bedogna, tapi saeutik ge teu hasil ngakalakeun awak Nyi Rodiah. Tapi kawas tadi geus disebutkeun hebatna Nyi Rodiah ukur dina palebah cungcat cingcet jeung babalicetan. Dari palebah males nyerang mah gerakan Nyi Rodiah teh kurang hebat. Buktina geus sababaraha kali manehna males narajang, hasilna teh lian tinihil oge malah jadi ngabahayakeun dirina. Kituna mah pantes sabab sabot manehna hayang males nyerang, saban ngaruksakan gerakan cingcetna, atuh ku sabab saban manehna rek nyerang ngadon malines ka dirina. Akhirna mah Nyi Rodiah teh gawena ukur babalicetan we. Gajeleng ka ditu, gajeleng ka dieu, korendel ka kenca, korendel ka katuhu. Sababaraha urang jawara mah malah ngadon susurakan muji kana gerakan Nyi Rodiah anu endah jeung pikaresepeun anu nyaksian. Hiat, siat, hop, jeleg. Nyi Rodiah ajeg pengku di tengah-tengah kepungan musuh. Sapasang leungeunna nyieun gerakan-gerakan anca dikuriling-kuriling. Sakapeung deui sina meber, niron-niron, jangjang merak. Ulah, enak pisan euy. Tuh, siga widadari keur ngibing. Ceuk hiji jawara, bari seuri bangun kahibur mireungeuh gerakan Nyi Rodiah. Lain dipuji-puji sia anggur padaran teh mangkeluk teh padaran. Ceuk baturna anu barangasan.
Dari manehna mangarasa dioleg piraku jawara aya kana walasna ngepung awewe saurang mani teu metu-metu asa dielengan yen manehna teh keur ngepung musuh atungan belesat wae maranehna narajang deui ka hareup. Ayeuna mah Nyi Rodiah teh ngarasa ripuheun sabab serangan teh joana ti ditu ti dieu. Lain bae ukur ti kenca jeung ti katuhu tapi oge ti hareup jeung ti tukang. Nyi Rodiah kapaksa kudu paeh poso pikeun nyalametkeun nyawana. Sabab lamun manehna rada lengle dina nyingcet alamat moal katulungan. Supaya saban panarajang saban pakarang ulah kena kana awakna. Nyi Rodiah nepikeun ka jungkal jumpalik. Malah kakara oge cengkat. Geus datang serangan bedog ti kenca nyabet ka sisi katuhu. Hiat! Awak Nyi Rodiah ngajuralit ka tukang. Tapi kakara oge sukuna ajeg. Serangan gobang ti hareup geus nyolodor rek ngarah beuteungna. Hiat! Nyi Rodiah nyingcet ka gigir belesat. Serangan bedog datang ti kenca. Nyi Rodiah nyingcet ka katuhu. Basa sakur pakarang muru awak dina waktu anu bareng. Eueuh deui jalan pikeun Nyi Rodiah kajaba ngajeleng ka luhur. Kituna teh bari jeung nyapukeun sepakan suku katuhu satakerna anu dipalar teh tungtung pakarang bisa kasapu ku dampal sukuna. Hiat! Bulan terang. Walasan pakarang sekut racleng kasaban mazhab. Sawareh nalanceb kana dahan gai. Sawareh deui mah leungit nyungsep kana runggun-runggun anu jemet. Anu matak helok keur Nyi Rodiah mah. Walas-walas jalma anu ngepung manehna teh ting jarungkel bari gogorentelan jeung adu-aduhan. Kabeh nyalakelan leungeun katuhuna anu tatu. Nyi Rodiah heran jeung atoh teu sangka cenah. Tanaga sapuan suku katuhuna anu meunang ngalatih salila-lila teh hasilna manaku hebat-hebat teuing. Bari ngajega di tengah pakalangan. Nyi Rodiah nulak cangkeng panona rutret ka saban lawan-lawana anu ting jarongkeng henteu walakaya. Sok sia. Ayeuna rek kumaha? Ceuk Nyi Rodiah masih keneh nulak cangkeng. Anu diancam boro-boro kabisa ngajawab. Ku ngararasakeun ka nyeri anu aya dina palebah leungeunna oge sasat sangsarana teh lain bobodohan. Sabot Nyi Rodiah keur eje geler kitu. Tarajol sanaya. Nyai, keur naon ari Nyai? Ceuk sanaya heran bari retret ka ditu ka dieu. Nyai tetas kawara ieu mangkeluk sakedeung deui anu rek diobrol teh dudunganana. Nyatana si bule Hendrik. Ceuk Nyi Rodiah meni songong jeung somong. Atuh sanaya neuteup bari mesem. Ngadenge ye Nyi Rodiah rek ngobrol Tuan Hendrik. Sanaya marada kerung. Nyai, nah ada Tuan Hendrik mah geuning geus tiwas. Awakna geus guntang gantung da beheungna dipangkek ku tawang wedel. Moal mamanehna teh dibinasa ku Nyai. Ceuk sanaya halisna anger kerung. Baluk si bule Hendrik geus kojor. Kapilaan batur ieu. Moal mah jadi pasirikan. Kapan ari bagundalna mah nyatana si gentong jeung si dogol geus dipodareun ku Nyai. Sarangan eta teh. Temal Nyi Rodiah mani songong pisan. Ayo atuh Nyai, urang ini ti dieu. Ceuk sanaya masih keneh tugeunah hatena. Ari ieu cucunguk-cucunguk teh dikumahakeun. Padaran wae kitu sakalian. Apun, urang kami aya kabeda kami mau ukur. Nadaparen halunungan. Ngejahat mah Tuan Hendrik lain kami. Ceuk salah saurang ti antarana mani kokompodan. Ayo Nyai kuat, urang ini ti dieu Ceuk sanaya sakali deui sabab Nyi Rodiah teh gawena ukur eje geler bae. Ku sabab ku sanaya hantem dipapaksa, akhirna
Nyi Rodiah teh eleh deet nuturkeun. Tapi kitu nate deui bari nalapungan bujur welasan jalma mani jejeretean dan nyeriun. Aduh, cenah sorana kadenge mani pilih genti. Mitra kaum dangu Saenggeus rada jauh kakara sanaya ngajak ka carita. Nyai ari nyai teh tadi nyieun polah naon wae. Ceuk sanaya masih keneh ngemu kaheran. Hampura amang, nyai teh teu bisa nahan kakeheul. Keur mati teh tadina nyai teh geus amek jeung nyeri hate. Dumeh ngadenge kasangsarana ceuk darini. Katama-tama basa ngajarag manor gentong. Manehna mani teu sopan pisan ka nyai. Nu matak di padaran we tuman. Ari Kidogol oge sarua deui dipateni ku nyai. Omong sanaya deui teu oleh panasaran. Da, kabeneran manehna oge siga anu ngahaja datang. Rek setor nyawa. Nu matak sakalian we di padaran. Geuleuh tuh da. Mitra atuh saenggeus ngadenge kitu, leng bae sanaya mangahuleng. Tadi basa Nyi Rodiah ngajengkat tur maksudna rek ngobrol jalma-jalma anu geus ngakaya Nyi Darini sabenerna mah teu kungsi lila oge sanaya teh miang nuturkeun. Matak perlu disusul teh alatan sanaya ngarasa hariwang. Sanaya mah nyaho pisan pangabisa Nyi Rodiah teh acan bisa dipake tanggalan pikeun ngobrol jalma-jalma barangasan model manor gentong, Kidogol, atawa komo para jawara tukang pukulna Tuan Hendrik. Sanaya mah apal pisan. Nyi Rodiah teh kumanehna kakara dibekalan ilmu cingcet. Lain ilmu teungeul. Ilmu anu dipimilikna teh ilmu jang mengparkeun panarajang wungkul, lain jang ngobrot musuh. Nu matak asa teu kaharti ku akal. Lamun sanaya manggih kanyataan yen musuh-musuh anu ku Nyi Rodiah diobrol teh kasampak geus teu mangga pulia. Basa sanaya mariksa awak manor gentong jeung Kidogol manehna nangenan yen eta dua jalma teh tiwas alatan serangan anu kacida hebatna. Urat-urat saraf anu aya dina babagian awak manor gentong jeung Kidogol teh pararga tapak dibentur ku barang leutik sabangsa talawengkar, tapi dibaledogeun ku tanaga anu kacida hebatna. Malah ceuk hate sanaya mustahil si Rodiah bisa kikituan. Da aing mah teu kungsi mapagahan kitu, ceuk gerantos hate sanaya. Nyai ari itu welasan jawara tukang pukulna Tuan Hendrik teh sarua di dipatuhan ku Nyai. Ceuk sanaya tumanya deui. Nya kusaha deui atuh, bongan amang mah datangna telat. Jadi we teu diagehan. Kusaha deui atuh ari lain ku Nyai sorangan mah. Hebatnya amangnya. Geuning Nyai teh ayeuna mah sakitu dihurup ku welas-welas jalma jahat, geus bisa meruhkeun maranehna. Ceuk Nyi Rodiah mani agul. Tapi basa Nyi Rodiah nyarita kitu teh ari hate sanaya mah henteu oleh tunyutanya. Saha nya kira-kira anu geus nyieun polah sarupa kitu. Eta jalma teh tangtu boga ilmu anu hebat pisan. Meruhkeun musuh saloba-loba bari teu kanyahoan ku sasaha. Ceuk hate sanaya teu betot-betotnya mikir. Nyai Tuan Hendrik teh tiwasna ngagantung. Lamun tiwasna lain ku Nyai, kira-kirana kusaha atuh? Omong sanaya bari neuteup ka Nyi Rodiah. Ditanya sarupa kitu, Nyi Rodiah ukur ngahuleng sajongjongan. Manehna memang teu bisa ngajawab. Ayo Nyai urang balik deui. Ceuk sanaya ngadadak cengkat. Balik deui ka mana? Urang nepungan balada Tuan Hendrik tangtu manehna mah bakal bisa nerangkeun kaayaan anu sabenerna. Ceuk sanaya bari miheulaan ninggalkeun eta tempat. Balik deui ka tempat di mana baladna Tuan Hendrik tadi tinggal lepak.
Hehehe, cager, wara mitra, ajakal ke bujeng neng nong. Bagi kadi heula, insyaallah enjing, diteraskeun deui. Nuhun kana perhatosanana, hapunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.